sakedeung di Amerika nyerang ka urang lain lalagaan kok kiai nyaho Masya Allah ku bararodo ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ieu nu keur dipergunjingkeun di internasional lain nasional internasional adanya ku Indonesia ya ahli sunnah wal jamaah di Indonesia anu berlabel NU keur dimasalahkeun di Indonesia kekuatanana luar biasa di Amerika dimasalahkeun di Inggris dimasalahkeun di Jerman dimasalahkeun di Prancis dimasalahkeun sebab ahli sunnah wal jamaah mun geus perang tampak neuleuh ka sisi ka dieu perang lillahi taala kuat jasa tas sunni teh matak Amerika kewanian nah wahabikeun